Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra neraskeun anca garapan anu katuna carios kalayan judul Si Bujil. Dongeng anu dikarang ku Ki Leuksa kalayan diropea deui sareng didongengkeun deui ku Mang Barna. Urang neraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh Kumang Dasma dijajabkeun ku paneuteuk bari jeung rada cangcaya dina hatena. Ari sabab ipis pangharpan rek meunang dahareun ti mana da puguh teu boga duitna. Di kota mah beda jeung di kampung. Moal bisa punta penta ka tetangga. Komo bari jeung eueuh nu wawuh. Lah si Bujil awas nu nyawe rek hasil mun disegut kitu. Tapi moga-moga we aya juri tumpak kuda. Di mana we rezeki mah pangeran mah maha murah. Kitu cek hate Mang Dasma bari diuk dina batu. Kocapkeun si Bujil harita teh leumpang maningga gedig. Kumanehna geus kacipta mun dahar sorangan di warung rek sing wareg. Rek ngadahar anu ngeunah. Nu ti kamari dicipta-cipta. Ragamang kana saku ku siwel ngabijilkeun duit. Barang dibilang nyaan aya 3 lamar puluhan ribu. Si Bujil marah mai bunga. Sabab geus teu kudu hese neangan. Duit geus aya dina saku. Ngan ka Mang Dasma mah teu wani terang-terangan. Da geus jelas moal satujuin. Lah lamun teh mah si Mang nanyakeun, bebeja mah pamere gitu atawa kumaha we lah. Da mah loba omong geus jadi sangu mah. Kitu garentos hate si Bujil bari terus leumpang bangun taya karingrang. Saenggeus leumpang kira-kira 500 meter jauhna kakara mangih warung sangu nu cocok geur manehna. Da loba ge restoran moal kabedag hargana. Waduh jauh aing leumpang teh beu. Tapi kange sangki tadi kena wae lah. Nu penting mah hasil. Cek si Bujil terus asup ka warung. Gek diuk dina bangku panjang tukang warung geus ngarti. Nu asup kadinya pasti rek dahar. Teu kudu nanya heula sor nyadoran sangu sapiring. Rencang nama nyanakan we nya. Cenah bari nunjuk kana dengan sangu anu ngabarak dina meja rupa-rupa lauk oge. Mangace nanging mungkus sabungkusnya diramas lah kanggo rencangan. Mangga naon rencangna cek palayan bari malong. Si Bujil mikir sanggeus mangih tuluy nunjukan dengan sangu nu sakira dipikaresep ku Mang Dasma bari jeung moal berat teuing mayarna. Si Bujil nyaleuhak dahar sorangan. Palayan mungkus ke Mang Dasma. Teteh lah nyaan laparna teh damani cacamuilan. Meh poho kana naon-naon. Deungeuna milih nu ngeunah anu dicipta-cipta ti kamari.
Barang kerjongjon kitu jebul dua jajaka bus ka warung gek dariuk bangun tenang. Kacirina bangun lapar naker deui. Bukna jalabrig pakaian teu matut. Calana na belel tatamalan. Jaketna teu dikancingkeun. Nu saurang ujug-ujug nyerengeh ka si bujil. Pok ngomong kawas kanu geus wawuh. Hehe. Kang. Wanita ngajak-ngajak ye. Pokna serengeh seuri atuh si bujil teh heraneun. Keur dahar ge nyelang heula ngareret nyidik-nyidik ka eta jajaka. Tapi da bener teu wawuh. Heuh anyar pinanggih. Saha nyen teh? Da goreng mah teu wawuh. Cek si bujil. Cek abi. Pira aku poho deui ka abi, Kang. Apaan barito mah sok babarengan geuning beurang peuting tara papisah. Ulah som-som lah kawas salin ka sobat wae. Sok kemana wae ya, Kang? Mani ka kara tepung ayeuna ya. Ceuk eta jajaka anger teu robah jiga nu nya geus wawuh. Atuh si bujil jadi asa-asa. Sok sieun nya eta jajaka teh geus wawuh katurug-turug asa atoh deui. Lantaran di Bandung keur katalangsara. Bunga aya nu ngawawuhan teh sugan we aya turungna. Ke. Ya akang mah da poho deui yeuh. Saha tuh ujang teh? Cek si bujil. Akhirna maleha teh na. Aldi Jeki, ya si Uca ya. Dia aku poho deui. Oh, Jeki. Tas di mana, Ki? Cek si bujil. Ulah lapar, Kang, hayang dahar ye. Kayak ngobrol nanya. Abdi rek dahar heula ye. Cek, sangu dua, Cek. Cek eta jajaka bangun geus teu asa-asa. Palayan teu talangke terus ngaladangan sangu 2 piring. Tekung silila eta 2 jajaka teh geus ting calabak dahar. Mani ngalimed ponya naker. Si bujil ge teu malire deui kanu dahar. Terus meakeun hancenganana, eureuleu teurab regot nginum. Geus rengse dahar menta rokok sabatang kanu boga warung. Palanyun udud bangun nikmateun naker. Hatena ngabayangkeun mun nya eta 2 jajaka ngawawuhan, kumanehna rek ditarima. Sugana engke dina hiji mangsa bisa dipentaan tulung. Kitu pamadegan si bujil. Tekung silila eta 2 jajaka teh geus rengse dalaharna, malah teu asa-asa kop kana cau amon hiji sewang, kop kana rokok nu mahal, sabungkus kuduaan. Teu arasa-asa kawas anu loba duit we. Geus rada lila eta 2 jajaka teh nangtung. Nu tadi nanya ka si bujil pok ngomong. Cek, sangu 2, tempe 4, daging hayam 3, kerupuk 5, perekedel 6, cau amon 2, rokoknya sabungkus. Bari diacungkeun, ditemongkeun ka palayan. Mangga kek urang etangnya. Artosna di bos nanya. Bari nunjuk ka si bujil. Ari si bujil teu nyahoeun. Naon ari bos teh? Ukur ngereuceum we bari terus nyeusup deui ududna. Kang, antosan heula nya ya. Itu rek kabanton ladus tinggalin ya di jalan. Engke ka deui nya. Cek eta jajaka bari terus bijil di warung. Ya mangga. Cek si bujil. Leos 2 jajaka ini geus teu rarat-reret deui ka si bujil. Ari si bujil colohok. Terus nginum. Geus wareg nginum ras inget ka Mang Dasma. Atujung nangtung. Pok nanya ka palayan. Cek, mana nu dibungkus teh? Iya ujang. Song dibikeun ka si bujil. Sabaraheun sadayana yeuh. Tuangna sareng naon? Tah ieu eta itu rokok we sabatang. Bari nunjukan piring wadah dengan sangu.
Palayan ngahulang bari mikir ngitung nugus di dahar ku si bujil. 8.000-an akang. Hah? Nah kabina-bina teuing piraku cek. Si bujil kaget piraku dahar sakitu 8.000-an. Najannya ge can nyaho kana harga di Bandung. Da kungsi jajan basa jeung Mang Dasma. Teu mahal-mahal teuing. Apaan sarang anu dibungkus? Sarang nu duaan tadi. Atuh eta mah bayar masing-masing. Piraku nu ngadaharna batur aya nu mayarna kuring. Teu ngarti teuing. Kumaha ieu teh? Geunah wae. Si bujil muncereng teu narima. Kumaha ari Ujang? Pan tadi cek nu duaan nu mayarna mah bos. Pan anjeun bosna lain. Ari moal mayar mah mun tita tadi atuh. Ayeuna mah wayahna we sabab nu duaan geus init. Cek palayan bari rada molotot teu sukaeun. Teu bisa. Panjang urusanana. Naon eta mah jelema teu ieu teu walahir. Yang dibayar ngeunah we. Ya, ulah loba lelewa, jang bayar we. Dabongan make sanggup. Cek palayan keukeuh nagih ka si bujil. Kumaha ieu teh nu seueuh batur nu mayar kuring? Keheulaanan. Ngeunah teu ngeunah eon. Ieu we hitung mah ieu nu di dahar ku kuring. Jeung nu dibungkus sabarahaeun. Adi nu duaan. Nyata agih we kan nu duaan. Kunaon agih ka kuring? Teu naon-naon kitu oge tapi kapaksa anjeun rek dilaporkeun ka polisi. Kami teh geus bosen ditipu. Meungal poe aya wae nu kieu. Ayeuna mah kami moal sieun moal. Cek palayan bari molotot jigana teh nyaan amek. Lantaran mineng teuing katipu kitu ku pamuda baranalan. Ngomongna kitu teh lain ngan ukur nyingsieunan. Tapi terus bijil ti warung bari alak-ilik neangan polisi anu sok jaga di parapatan. Si bujil bingung jajantungna jadi ratu. Hatena lelenyapan. Cek. Nanaonan ieu teh nanaonan? Magas, teu kudu loba omong. Teu sieun kami mah. Dilaporkeun ka polisi anggur mah. Bongan nipuan wae. Cek palayan bari euleugeuh neangan polisi. Si bujil beuki bingungnya akhirna eledet. Pok ngomong bari ngodok saku bajuna. Gas cek. Dan bae dibayar ku kuring. Yeuh pulangan 1.000. Cek si bujil bari nyodorkeun duit 10.000 salamar. Atuh ngadenge kitu masih awewe teh leuleui deui. Duit ditampanan tuluy asup deui ka jero. Muka loket wadah duit nyokot keur pulanganna 1.000. Yah. Menik itu cek si bujil ngajewang duit leos init bari kukulutus. Bari lempang teh oleh mikiran kejadian bieu. Nah bet kitu ari di kota saha nu salah. Nah si bujil atawa jajakan nu duaan atawa nu boga warung. Tapi ku si bujil teu kapikir. Sirahana kalalieur aya beuteung seueuh uteuk bingung mikiran kajadian tadi. Ngan kaburu ingat yen duit anu ditipu batur teh meunang ngabegal. Ieu mah abong babari ngalana beakna ge babari pisan. Kitu pokna bari terus lempang. Lumayan cangkeul lempang teh. Sabab jauh ka tempat Mang Dasma. Di jalan teu oleh rarat reret. Hayang papangi jeung dua jajakan nu tadi teh. Tapi lapur teu aya tapak-tapakna acan geus kabur teuing ka mana. Si bujil bagegel haneueul mun aya mah hayang nambiling. Hiji tah pangalaman teh. Kumaha di ka Mang Dasma. Bejakeun atawa entong ieu tapi kan bae sakitu mah jamak lah. Cek hate enak keneh ngupahan maneh. Nya akhirna jog anjog ganu dijugjug ka sampak teh Mang Dasma keur ngalempreh sorangan
Beungeut na geus sepanyaan teu kuat ku lapar jeung capek. Si bujil rada reuwaseun. Buru-buru ngadeuketan teu naori kana kacape. Mang. Kunaon ieu teh? Kunaon? Mang Dasma beunta lalaunan terus cengkat bari muringis. Nah, mani lila, Jil. Lieur mang mah. Mani asa ngubeng angan seueul. Dikoro asa garing. Aduh. Pokna bari ngusapan beuheungna katara pikawatireun. Jauh mang. Jeung lidah lain nyokot tuna. Imah ngadadak neangan wajar we lila oge. Karti. Tapi mawa naon eta? Sangu mang. Pek atuh dah heula kuring mah geus. Tah caina ge mawa sakalian. Bisi hanaang. Mang Dasma ngahuleng. Herane nenyo si bujil mawa sangu sabungkus teh. Sabab teu kapikir jalanan nah meunang meuli atawa meunang jajaluk. Nah kalah ngahuleng mang. Pek kadinya dahar bisi salatri. Ulah ngantep beuteung bisi gering dalin bulan puasa ieu ayeuna mah. Mun gering bakal barabe. Jaba jauh ka kulawarga sok mang. Tuang heula kadinya. Lain di mana menang sangu Jil. Kewe dongeng nama. Nama tuang heula. Da moal diracun sok kadinya. Mang Dasma eleh deet. Da teu kuat ku lapar teh. Memeh ngadahar sangu nginum heula. Geus kitu ngalimed ngadahar sangu bari nyarane. Si bujil sila tutug bari udud. Pikiranana balik deui kana kajadian tadi. Amek keneh kajajaka anu duaan teh. Tapi amek 1000 amek da geus kaliwat. Jeung teu perlu dicaritakeun ka Mang Dasma. Lantaran eta mah beunang disebutkeun rusiah pribadi. Ari maneh? Geus Jil. Geus kuring mah mang. Sok we beakeun geudinya. Nya syukur atuh. Mang Dasma nuluykeun deui daharna tepi ka beak. Geus dahar mah langsung cenghar deui. Beuteung teu murili teuing. Liurna cager paroman marah mai. Teu sepakawas tadi. Ergot nginum bangun nikmat. Kumaha make bisa munang sangu meuli mah apan teu boga duit lin. Nganyuk atawa anu mere ieu teh. Cek Mang Dasma keukeuh panasaran. Mang, milik mah aya nu ngatur. Kamari sapoe jeput teu mangi dahar. Tapi ayeuna mah kuring teh aya milik. Masa tadi keur ngider neangan dahareun. Bet ngadadak aya mobil mogok. Mangkaning anu tumpakna ngan saurang, kuring dititah mantuan ngadorong. Tapi kalau utlet kesang mang, berkah mobil teh hirup deui. Supirna mere duit, mahi keur meuli sangu duaaneun. Tak kitu mang, malah aya sesana 1000 deui yeuh. Ceuk si bujil kapaksa ngabohong. Oh, gitunya syukur atuh ari kitu mah. Dasar milik mah aya nu ngatur. Di mana we rezeki mah. Tapi kumaha bilampaheun urang satuluyna ieu. Asa ibis pangharepan Mang Maya ari balik era kuno di lemur. Ari cicing wae di kota bisi mata karep-arepeun. Salah ari kudu eleh ku atah-atah mah. Komo ari kudu balik lengoh mah bisa kumaha teuing amakna anu di imah. Makaning si oneh mah tara beunang diajak badami geuning. Cek si bujil manehna teu satuju lamun balik atah-atah. Ya teu naon-naon asal sabar we Jil. Kuring mah geus sabar ti kamari. Oh syukur atuh ari kitu mah. Keun urang cobaan we 2 poe deui mah. Sugan we aya jurig tumpak kuda. Mun arek siluman meureun anu sok tumpak kuda mah. Barina ge sieun tepung jeung nu kitu mah. Kayak siluman atawa jurig numpak kuda. Ketoprak. Sararieun teuing. Eta mah bari basa.
paribasanya kumaha tuh mang mending init mending cicing ye geus burit cek si Bujil atuh. Poe ieu mah geus we tepi ka dieu lanan mun poekeun teu urang sare di pipir gardu listrik namun naon-naon di dinya mah isukan urang usaha deui hayu kitu oge cek si Bujil. Satuluy nama eta dua jalma teh caricing di dinya ngareureuhkeun kacape bari nungguan peuting ngobrol pariduaan sanggala dicaritakeun teu puguh jujutanana nya akhirna deka nyahoan reup weh peuting lampu geus caang baranang langit anggeup daya bentang anu tembong lampu mobil ting salebrot nu leumpang beuki carang nu dagang ukur hiji-hijieun. Akhirna mah kapaksa kudu sare di pipir gardu listrik ngarengkol duaan padu tonggong. Ayeuna mah tibra sare teh mimiti tuman sare di luar jeung cape ongkoh ari beuteung seubeuh nya tibra geus kitu. Kacaturkeun isukna panon poe geus moncorong deui. Jalan geus rame deui kota Bandung. Geus nyaring kawas sasari. Mang Dasma jeung si Bujil geus leumpang deui. Anu tujuanana rek neangan pagawean. Tapi dasar geulis sial. Poe eta ge teu hasil deui bae. Estu matak pika nyerieun matak sedih jeung nalangsa reup peuting eureun deui sare teh di mana we poekeunana isukna ngidel deui bareng duaan tujuanana sarua jeung kamari kitu jeung kitu we unggal poe meh-mehan pondok pangharepan sabab usaha teh teu aya hasilna. Ngan untung si Bujil nyakuan keneh duit meunang ngabegal teh najan bari jeung susulumbutan oge akhirna mah kadahar kuduaan. Mang Dasma teu loba tatanya ayeuna mah sabab manehna ge sadar yen butuh kudahareun di mana bae asalna kumaha bae carana. Anu penting mah ulah langlayeuseun. Kitu kaayaan Mang Dasma jeung si Bujil. Nya akhirna tepi ka hiji waktu kira-kira saminggu di kota Bandung bari jeung teu puguh tujuan. Si Bujil geus beak pangharepan, Mang Dasma geus teu bisa hojah, kapaksa tarima kana nasib. Harita teh duanana ngalungsar dina teras toko. Pakaian geus teu matut dekil kotor barau. Kaayaanana geus teu beda jeung tukang jajaluk. Buuk kotor beungeutna haropak bias. Kumaha urang teh mangna bet kieu-kieu teuing nasib teh nya. Teh nyana bakal kieu jadina yeuh. Teuing atuh Jil. Mangge poekeun nya kieu-kieu teuing mah. Nyawa teuing kudu kumaha bet teu nyana kudu ngalaman jadi gembel. Temal Mang Dasma bari gagaro. Panonna melong ka jalan nitenan kandaraan anu balawiri. Kumaha mun urang balik we tuh Mang lah. Heula ari kudu balik ayeuna mah jang. Mang maera ku anu di lemur kilang bara bisa mawa duit gede. Atuh awak-awak sing bersih. Era pisan. Gue kayak gitu pikiran teh Mang, tapi kudu kumaha.
urang teh tuh apaan kaayaan batan sakia ye cek paribasa teh mah hirup teuneut paeh teu hos teu ngaler teu ngidul ke ari kamari boga duit di mana jang pan panimu teh mang ai heuh mun ayeuna nimu deui nya asana hese lah ngarep-ngarep panimu mah mang ayeuna mah kudu usaha jigana kumawe carana mah nu penting madahar urang jajaluk atuh yu da batur ge loba nu kitu teu eueuheun jag-jag bara main malah aya nu ngais orok ka parapatan batur mah namprakeun dampaleungeun bari bebereuman malah aya oge anu teu boga pangabisan naon-naon bisa teh ukur keprok we wungkul geuning buk nanti rancung ukur keprok we wungkul bari dadalig dugan namprakeun leungeun meunang duit da cenah asal keur dahar we kitu kumaha lamun kitu namprakeun dampaleungeun bari pepeureuman atawa bari dadalig dugan saeutik atuh kumaha lamun kitu nurutan eta geuning numbuk rancung geuning rancung buk teh tuluy ieu teh geuning awak teh make tato di gambaran gitu bisa nanti keprok ke wungkul kumaha teh lamun kitu ceuk Mang Dasma si bujil nyerengeh seuri asa aya jalan pikeun meuntas manggih akal anu hade pikeun ngungkulan kasusahna paromanana marah mah tuluy malik ka Mang Dasma eta usul teh hade pisan mang mukakeun jalan pamikiran kuring ngadatangkeun ilham anu kacida hebatna tah mah kieu mang kumaha lamun urang kerja sama kumaha ari si laing mamang api-api lolong kuring anu nungtuna urang mapai toko bara main wapoe tapi kahasil boga duit keur pimodaleun kumaha teh lamun kitu wah era tuh jang mang mah era sote mun maling maok nipu atawa ngabegal bara main mah moal era aya nu mere syukur teu aya nu merekeun bae da urang mah kapaksa apaan tu tempo batur aya nu mawa anakna aya nu dongkoan api-api bongkok aya nu api-api lolong eta teh kapaksa kabeh oge tah eta nu keur dongkoan tah tinggal di tah eta sok dalam mun aya anjing edan na meureun teu lumpat mah cek si bujil wah can bugu buat deui geus jadi pacabakan mah tuh eta mah nya kajeun rek kapaksa rek henteu ge pokona maranehna bisa hirup datang tuh ari cita-cita mah sarua jeung urang mang hayang jadi pegawai negeri atawa di kantor make dasi nyangarupan meja tapi ari kanyataan anak itu rek kumaha deui jadi maksud maneh teh kumaha nya urang bara main mamang api-api lolong kuring anu nungtun urang mapai ka unggal toko yuk da keureuten geus cukup ieu pakaian kalalotor kieu Mang Dasma ngahuleng karek ngalamun ge geus ngaleket teh hade teh sabab bet jauh tina sangkaan kudu ngalaman kitu hoream teuing ari kudu jajaluk mah tapi ras deui kana kaayaan rek kumaha deui jalana mun lain jajaluk modal teu boga boro-boro keur usaha dagang sakalian dahar oge teu boga kumaha mang satuju atawa henteu da kudu boga modal atuh Jil pan modalna mah daek jeung kudu wani api-api lolong keur ayeuna we wungkul lah geus boga modal mah ulah da kuring itu sudi kudu jadi tukang jajaluk era nah kira-kira aya nu rek mere moal mang mah atunya kumaha milik we da rezeki mah aya nu ngatur pokona ari aya usaha mah piraku pangeran teu karunyaeun
Nu maling ge dibere rezeki komo urang teu ngarugikeun, malah menguntungkeun ka nu beunghar, sabab nu beunghar mere ka urang. Hartina maranehna boga ganjaran tina amalna. Tak kitu. Lah ira mimitina ulah isuk ulah pageta urang ayeuna we ngamimitian. Kumaha carana? Mun geus deukeut ka toko atawa ka imah, mamang kudu peureum. Lempang rumangieung geus jauh mah biasa we cara ayeuna. Tuluy mun ngomong kudu ngalengis. Sing bisa ngalah di bikarunya. Kumaha basana? Ieu contona teh. Pasihan agan. Sing hawatos ka abdi anu teu aya sirahan. Sing hawatos ka abdi tos 3 dinten teu menakna dagan. Mun ka toko kumaha? Pasihan agan. Sedekahna agan. Da kumaha we lah. Pokona mah sing bisa ngolona we sing ngalengis we pokona mah ngarah di bikarunya. Ya gaduh ieu urang mitemayan. Mitra akhirna Mang Dasma jeung si Bujil saluyu. Duanana rek ngajajal wawanen nyoba-nyoba jajaluk nurutan batur. Sabab di kota Bandung teu kurang-kurang anu usahana kana bara main, aya nu bener-bener masakat, aya nu geus ngabaku jadi pacabakan anu matuh. Nya harita keneh Mang Dasma ngamimitian diajar jajaluk, manehna ingkud-ingkudan bari panonna meletet. Muntang kana tak-tak si Bujil anu leumpangna rumangieung deui. Pok atuh si Bujil teh ngaharewos. Siap Mang, aya nu kining tuh ngaliwat urang mimitian. Nya sok atuh pegat ku maneh, Jil. Cek Mang Dasma. Tekung si Dilalar aya nu ngaliwat lalaki gini ngajingjing tas pasagi mani herang bersih. Dikabitakeun. Mang Dasma geus pasang aksi. Pok ngomong bari namprakeun dampaleungeunna. Ngomongna ngalengis. Pasihan agan. Jeung hawados ka abdi. Tos obat dinten teu menakna da. Pasihan agan. Itu nanti bari nuturkeun ka eta lalaki. Rek eta lalaki teh eureun. Ret ka Mang Dasma. Non Mang? Jeung hawados gan. Dos obat dinten teu menakna da. Hebat atuh. Sok tuluykeun tepi ka saminggu. Sugane ku pangeran dibere rezeki gede. Nu geto tirakatna mah dipiasi ku Gusti. Dipeheman ku pangeran. Cek eta lalaki bari leos init deui teu malire ka Mang Dasma. Boro-boro mere. Atuh ngahuleng Mang Dasma teh. Si Bujil colohok bari ti korona lok-lokan. Amak nyadak tanaga midak antukna ukur ngahuleng teu bisa ngucap. Lah gagal geuning Jil. Atuh lah Mamang salah. Nah, moke salah. Nyaritana atuh lah pikasieun. Mongko teu can dahar, can mangidahar tapi nyarita gagah. Ngalengis, Mang ngalengis. Lain gagah kitu atuh bet moal percayaeun batur teh. Jeung deui gejul we jelemana Mang. Kacida teuing eta mah kawas ajengan we. Make jeung nitah tirakat. Si sablu sia arianeun. Kade mah nyaritana ngalengis. Nyaritana ngagerem gitu mah tuh. Sanu rek percaya yen Mamang can mangih dahar. Loh kumaha atuh Jil? Nya kitu. Keun bae lah ulah pada pangharapan. Ujian keneh ieu mah anggur mah. Pikiran naon kakuranganana yuk urang coba deui ka toko ayeuna mah. Cek si Bujil ngalelemu hate Mang Dasma. Terus duanana leumpang deui ngadeuketan ka hiji toko. Barang geus tepi reg eureun hareupeun lawang. Mang Dasma namprakeun dampaleungeun. Bari Pok ngomong. Pasihan agan disuhunkeun sedekahna agan. Pokna Mang Dasma
terus namprakeun leungeunna lila nu ngawaro nu boga toko keur sibuk ngaladangan nu balanja balawiri. Mang Dasma sababaraha kali menta sidekah mimitina mah lalaunan semua ngalengis ku lantaran eueuh nu ngawaro timur rasa keuheul. Pok teh kawas tadi tapi bedah setengah nyentak. Gan wasihan atuh gan lah sidekah gan. Nu keur balanja ruwaseun malam aya nu ngarenyak bari ngalieu. Nu boga toko curing hakret ka Mang Dasma jeung si Bujil. Barakatak teh seuri. Boro-boro hayang mere kalanyeng seurikeun. Ngadenge nu boga toko seuri nu keur balanya oge ting cakakak atuh. Heuh jabar reuwas. Jeung eta kumaksa jigana teh. Bari ting lalieu kanu bara main. Tu Mang Dasma teh reuwas. Ceulina asa panas malah si Bujil ge karacam keureuceum. Terus ngaleos init bari ku kulutus. Garelo Mang batan mere mah kalah kanjing seurikeun. Da eta mah kalah kangareurewas kuring hampir lumpat tadi teh. Alah, can teu bigana milikna we meureun Jil. Ayo ah pindah deui sugan we aya milik. Kagok era kagok wirang mending urang tulikeun sugan we aya milik. Heuh lah kagok asong. Yuk ah, kade tong nyingsieunan deui atuh Mang lah. Duanana sahate satujuan. Sarua sumangetna teu aya kabosen. Tuluy mapai kaunggah toko hiji dua mah teu marere tapi akhirna mah aya oge anu lea hatena ikhlas tu ridho mere sidekah sarta teu ngedalkeun omongan anu pika nyerieun. Nampa duit pamere mani asa ditonyok congcot bunga anu teh papadana. Padahal mah teu gede merena teh ukur 100 perak. Tapi keur Mang Dasma jeung si Bujil mah kacida matak bagjana. Ibarat sakecalak cai anu katarima ku jalma anu kacida hanaangna. Karasa tiis seger matak nikmat. Geus aya nu mere sakali beuki giat beuki sumanget terus mapai ka unggah toko. Teu nolih kana kacape teu malire kana kaera anu penting mah meunang duit. Atuh geus kitu mah nyaho-nyaho reup poek brai-brai lampu di jalan harurung. Di jero toko di gedong-gedong jeung sajabana. Beruy brai harurung lantaran beurang geus kaganti ku peuting. Nya harita Mang Dasma jeung si Bujil mimiti ngarasa capek regeureun heula ngalungsar dina emper toko geus jauh di tempat anu tadi. Mang Dasma jeung si Bujil geus teu apal teuing aya di mana. Da teu neges-neges kaayaan. Nu penting mah meunang duit we. Berkah Jil. Geuning ari kalahkeun ku handem di akalan mah akhirna hasil yeuh. Cek Mang Dasma bari ngabudalkeun duit receh tina saku bajuna. Bororo kana teras. Tuh nya cek wing ge. Kudu sabar tah geuning hasil. Oh bener mun di kamarinya. Dasar kudu ngalalakon heula. Cing hitung Jil. Si Bujil nurut eta receh nu ngayang teh dihitung apikna keur. Ku Mang Dasma di Bandungan teu kungsi lila geus beres. Tetela kabehna teh aya 2000 kurang salawe. Haha, mahi keur dahar 2 poeun ieu Mang. Bagi 2 we atuh Jil. Urang pada nyakuan. Salah Mang. Mun Mamang rek nurut ka kuring kieu carana. 1000 sakuan ulah dibelikeun kana naon-naon. Sesana keur dahar 2 aneun. Teu kudu dibagikeun duitna. Sakuan we ku salah saurang. Ngalana bareng, ngadaharna ge kudu bareng. Mun sapoe bisa nyesakeun 1000, sabulan teh meureun geus 30.000. Mun geus gede urang pake modal. Urang usaha kumaha we mun kitu Mang. Satuju pisan lah Jil. Hade deui wae eta pikiran teh. Ayo atuh urang jalankeun tek cekal ku maneh. Keun gaya dahar ku Mang cengcelengan ku maneh. Itu nya atuh ari satuju mah.
Kitu ketak si Bujil jeung Mang Dasma dina ngungkulan kasusah anu keur kaalaman ku manehna. Geus kitu mah tuluy jajan sangu 2 bungkus di daharna bari sila tutug di teras toko anu teu pati rame, malah teu jauh tina bak wadah harun tah. Isukna kitu deui wae geus teu asa-asa, malah beuki wani beuki segut. Malah aya kesempatan usaha teh dipetakeun kanu ngaliwat, kanu turun tina taksi, kanu boga toko jeung sajabana. Tetela najan teu kabeh merege, aya wae nu haat merhatikeun ka Mang Dasma jeung ka si Bujil. Sok sanajan arisannya nama duana ge jag-jag belejag. Kuduna mah bisa keneh digawe di nu sejen. Tapi kulantaran nyo pakaian dekil awak begang, beungeutna haropak pias, aya oge nu karunyaeun, aya nu niat sedekah, aya oge anu ngan sakadar mung lila kasemahan. Satengah ngusir ku receh, tapi kumaha bae alasanana, pokona Mang Dasma jeung si Bujil meunang duit. Najan ukur salawe ti saurang, ari dikumpulkeun mah teu burung loba. Ngan teu anger sapoe teh aya meunang 2.000, 3.000, kadangkala ukur menang 500 perak, malah mah kungsi teu menang sapeser-peser acan. Rada lungse dibere teu hasil mah, tapi untung boga teuneunan sakalieun dahar mah teu gaplak. Cager para mitra hanya kau kabujeng Neng Nong cekap dugi ka dieu heula kange dinten ayeuna. Hapunten samulai kalepatan insyaallah enjing urang teraskeun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.